warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing ka para pamirsa anu ninggal kana ieu warta. Dina danget ieu simkuring bade macakeun warta anu judulna Mang Ratus Imah di Cingiseut Kacaahan. Sumangga para pamirsa. Mang Ratus Imah di Cingiseut Kacaahan. Mang Ratus Imah di Lelewek Cingiseut Recamani Kota Bandung Kacaahan. Balukar Walungan Cironggeng Limpas tipe Salasa kamari tepi ka poe Rebo isuk-isuk eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Antukna warga teu bisa ka mana dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jenggem. Tepi ka poe Rebo isuk-isuk caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu caah mimitina ngorotan tepi ka 30 cm. Satu tas petugas dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai caah make mesin pompa. Najan caina ngorotan kagiatan warga di Lelewek Cingiseut Recamani Kota Bandung masih kateug pangna kitu jalan pikeun ngajugjug ka paimahan warga masih diblokir tur kageueum. Sawatara kendaraan ge jalana kapaksa muter tur dipahing ngalalar ka paimahan nu masih keneh kacaahan. Sawatara marga nu imahna geus teu kageueum mimitina meresihan imah katut harta bandana. Warga Cingiseut Recamani Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngayakeun normalisasi Walungan Cironggeng. Nu kiwari geus deet eta caah anu ngeueum imah warga teh dierong tina limpasna Walungan Cironggeng. Samalah tanggung Walungan Cironggeng kungsi rempag 2 kali. Eta caah anu ngeueum Mang Ratus Imah warga di Cingiseut Recamani Kota Bandung teh mimitina narajang ti poe malam Rebo. Balukar Walungan Cironggeng limpas satu tas hujan gede nu rajang ka eta lelewek. Rupina cekap sakieu warta anu kusim abdi didugikeun ka pamirsa mugia manfaat kanggo ka pamirsa sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.